Tutorial masang sepatu kuda. Jangan lah. Kurang kamar ke daun deui. Keretan kukuna. Video Iya. dia ada cepeot di baheula kieu tah. Tukang kuda. Naon ngabeusi we ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ani geus ting nu pantes. warahmatullahi Mekolot. wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disebut tuh lah tuh. Kada rek ulah mentan maneh aneh sia. naon? Santai. Plung am teh ya. Wih mah tengah dahar ah. Tengah dahar da penting na modal. Akan maju cuy mau ke. Hah? Tilu nu ambar dua, nu hiji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana di masjid? Di limar. Di kamar mandi. Agar kene. Mau dipasangkan. Boleh. Itu biji eta. Aneh. Karedok. Main. Tapal kena dikeluarkan tapal. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul makhluqati wal alam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syakiran li an'umihi jtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallah wa shadaqal mursalin. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Langkung dipayung urang sami manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Wa awasan alhamdulillahirabbil alamin. Pasatrasna urang nyagakeun sholawat ka junjungan alam anu mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awasan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersatrasna salam sejahtera kabiluka baginda alam anu mulia ngawaskeun sasarengan wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah dina kesempatan anjing-anjing ajena wabil khusus kuring umum sahibul hajat hormatan sim kuring wabil khusus anu kegaduhan Baksat Bapak Asep Madida kali Ibu Rus Mayarti wabil khusus pengingat keluarga besar hormatan sim kuring Bapak Ika sekeluarga sampara putra putu mantu hormatan syukuri hadirin wal hadirat rahimakumullah, para tamu ulama sadayana hormatan syukuri air dikabulkan sabu salapan ulikan kareng sana mudah-mudahan ayah dina kalancaran kasalamatan di sangat kuligo oke inayah Allah Subhanahu wa ta'ala sehat sadaya panuwargi sakitu urang sami-sami cumakeun urang sadayana wabil khusus ieu barangkali anu dikitan mudah-mudahan disehatkeun ku Allah sapihara di hari oke sakatenan panginten doa kirana amal soleh keluargana
mudah-mudahan doakeun urang sadayana karuhun ieu murang kalih iba di ramana wa ibati ibuna murang kalih ieu ngalangkungan tasyakur ieu mudah-mudahan sepuh-sepuhna terus nyokos ngalangkunkeun aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala tagih-tagih rahmat Allah Subhanahu wa taala wasilah ieu tasyakur wa ibadul kita maka urang kawitan terutama konten kedua paksana urang beragam segala Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Beres. Wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ibtigha'a mardatillah